Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, alhamdulillah urang tiasa patepang dangu deui ngalangkungan dongeng Sunda ti kana YouTube Capruk Radionet. Salah sawios kana YouTube anu kontena eusina sabudeureun seni budaya sakudak sakedikna aya informasi oge utamina mah hiburan. Kumaha kabar para wargi kaum dangu netizen sadayana? Pamugi sapapaosna aya dina panangtoyungan Allah Subhanahu wa taala. Sehat sakula wargina, aya dina kaayaan walagri oge lancar sagarupi anu nuju diikhtiarkeunana. Carios anu bade diteraskeun teh nyaeta nu hanca teh nyaeta judulna atanapi jejerna Mojang Bunian karangan Aki Balangan Terang. Hatur nuhun kusim kuring teu kendar dihaturkeun saprakawis kana pangrojong ti para wargi kaum dangu netizen sadayana kanggo kamajengan ieu kanal anu mangrupi subscribe-na, anu mangrupi nge-like-na, anu mangrupi nge-sharekeun link-na, anu pangantos nyerat atuh teu hilap anu manco teras kana ieu kanal. Boh bilih aya anu nembe sumping ka ieu kanal, hatur nuhun ugi konten-konten katampi. Supados aya notifikasi kapayuna saperkawis lajengan carios anu nuju dipedar atanapi dongeng-dongeng Sunda atanapi konten anu sanesna ti ieu kana YouTube Capruk Radionet, mangga aya saena diklik wae seratan subscribe anu aya dipalihandapeun ka tuhu videona. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, carios anu kamari teh Dr. Darwis tunjuk ngaguar kinten-kintena naon anu janten sababna eta putrana nyata Diana kenging kamusibahan anu mangrupikeun cacad dina rupina kitunya sapertos kitu. Tah, mangga supados teu nyangkolong teh kana waktos urang lajengkeun. Numawi abdi waktos di kota keneh teras-terasan nyaram ka papa nguning ngaikhtiaran abdi. Mangga emut ku papa parantos sakitu kalamianana apan teu acan wae aya sahiji serum, teu acan aya sahiji landong, sareng teu acan aya sahiji ramuan anu mental. Abdi sadar margion anu karandapan ku abdi sanes panyawat anu nyampa anu sumpingna saparantos abdi lahir namung penyawat bawana ti kudrat. Kuna abdi milih jalan anu ayeuna kieu batan teras-terasan nyesahkeun ka papa kasadayana. Nya kaharati Diana, naon anu dimaksudkeun geus kaharati. Tapi papa muarek menyerah kana nasib anu cara kieu. Papa moal bisa ngahalangan. Papa moal bisa dihalangan. Moal bisa dicarek. Salila masih keneh aya kasanggupan, pasti papa bakal terus ikhtiar. Terus ikhtiar. Malah patekadan papa poe isuk rek mimitian ngasruk ka jero alas ieu pikeun neangan akar-akaran. Kulit-kulit kai, dang daunan jeung sajabana deui.
Sanajan cacad anu di alaman ku anjeun ayeuna nyaeta bawa nati kudrat. Lamun Allah marengkeun yen anjeun kudu cager, pinasti bakal cager. Sagala katugenahan nyata bakal lipur. Tapi lamun teu bisa, lamun terus manggih kegagalan, nyaeta mah mangrupakeun hiji kajaiban anu mutlak ana. Ku ayana itikad papa kitu sanaos ayeuna di dieu abdi bade nolak atanapi bade nyegah supaya papa terus nyiapkeun umur kuno sapertos kitu. Karena tangtos moal diturutna, moal digugu ku papa. Nya bener. Bener pisan teh. Ye, papa sakali deui papa rek nyarita ye. Salah sahijina asa piraku nepi ka teu bisa dirobah mah. Nepi ka teu bisa diikhtiaranana. Papa nyekel eta gitu. Tembal Dokter Darwis bari cengkat. Pok deui neruskeun caritaanana. Asana geus meujeuh urang nyeget lampu diana. Nyeget lampu anu munggaran pikeun urang. Diana ngolesed terus nonggongan seuneu di hawu karasaeun haneutna. Poe isukna barina ditabeuhan ku recetna manuk jeung reangna sora monyet anu disarada. Dokter Darwis jeung Diana mararasak keur dahareun isuk-isuk samemeh miang kapileuweungan. Nya saenggeusna dalahar saaya-aya Dokter Darwis ngajak anakna pikeun maluruh sabang sanding akar jeung kulit kai tur nepi ka daunna keur bahan nyeun ramuan anu baris dirupakeun pupur. Teu lengoh inditna Dokter Darwis mawarangsal anu eusina dahareun jeung anu liana nu aya patalina jeung anu dimaksud ku maranehna. Diana make calana kameja drill, make topi. Tapi ari banget nama nya kitu terus ditutupan ku sapu tangan sutra hejo. Manehna ngiclik nuturkeun bapana anu lempangna norobosan sabangsa areuy-areuyan. Monyet ting koreak disarada. Barina birat lelumpatan nyingkahan wewengkon anu keur disorang ku maranehna. Sakur manggih sabang sanding tatangkalan anu dianggapna aheng. Ku Dokter Darwis diala boh dauna, akarna jeung kulit tangkalna. Tuluy diasupkeun kana rangsal khusus pikeun wadahna. Wanci tengah poe masih keneh asruk-asrukan di tengah leuweung. Maranehna ngadon reureuh handapeun tangkal kai anu dauna gomplok murak bekelna. Diana tuayeun dahar ngariung bareng jeung bapakna, sarajan bapakna ngeukehan supaya Diana ulah ngalakukeun nu cara kitu. Daharna teh misah para wargi kaum dangu, tapi keukeuh Diana misahkeun maneh. Daharna ngalimed kawas anu kacida ngeunaheunana, teu nyahoeun yen aya anu ngawaskeun mah. Sapasang panon anu moncorong ti satukangeun rungkun anu kacida rembetna. Enak ieu semur jengkol. Semur jengkol bumbu rendang. Aya peuteuyan deui. Lada. Nah. Aina. Kah. Ieu abdi pap. Tembalna beri gancang manehna meungpeunan deui beungeutna, rap topina dipake deui. Aduh. Tuang jengkol sareng peuteuy. Mohon Mang Caca. Ma. Masih kene kuat kitu lamun urang neruskeun neangan deui sabang sadang daunan jeung akar-akaran. Ieu kakara meunang 12 rupa ye. Mangga pap. Sanaos capek oge karaosna ku abdi mah kacida gumbirana. Teu acan pernah ngalaman cerah na dinten sapertos ayeuna kieu pap. Ku kituna mangga atuh urang teraskeun sareng bade teras kalebet leuweung atanapi urang ngulik bak di dieu heula. Ye urang kabeh jerona saeutik. Sabab asana ari di dieu mah geus kapapai kabeh. Mangga pap. Jung Diana nangtung nyamperkeun bapana aruh harita geus tatan-tatan rek neruskeun maluruh kaayaan di dinya. Bari jeung neangan naon anu dimaksudna. Antara anak jeung bapa terus ngaranjah eta pileuweungan.
di mana manggihan akar atau tangkal kai leutik anu maranehna can apaleun jeung kakara harita manggihanana nya jadi sasaran leungeun maranehna dibarengan ku amitan heula. Sanggeus dianggap cukup jauhna jeung aya hasilna anu diperlukeun kakara maranehna marulang ka imah kai. Saparipolahna Diana jeung Dr. Darwis terus-terusan diawaskeun ku sapasang panon anu kacida buringasna. Maranehna lempang ngarendeng sangeunahna. Sanajan teu nembongkeun beungeut, tapi kurengkak jeung polahna Dr. Darwis ngarasa kacida atoheunana ku ayana polah jeung kalincahan anu jadi anakna harita. Pap, sajabina ti urang milarian pikeun bahan anu bade dijadikeun ramuan. Abdi ningali aya tatangkalan anu buahna kenging ditedah. Ceuk Diana seuri beri tatanggahan. Buah naon teh Diana? Oh, Tuh, nu parantos ka pendak teh diantawisna tuh. Aya tangka salak, tangka pisitan, tangka jambu batu, tangka sawo leuweung, sawo jarah, tangka berenuk. berenuk. Mohon, Oh, rek diala berenuk eta. mohon, bade ngada mau ceng-celengan. Oh, nya tuh sok sugan tarik dimakan. Angke mah abdi rek ngajaran sakantenan milarian deui tatangkalan anu tiasa dituang buahna. Teu naon nya Pah. Dan naon atuh sok. Padahal nya tadi we atuh langsung alaan supaya papa terang ongkopan. Di mana lebah ayana tangkal anu buahna beunang dimakan, langsung padahal ala atuh. Di mana atuh ningalina? Pali dinya Pap. Waktu dineda tangka salak kencaeun abdi aya buahan samanggar. Tangka jambu kulutuk pali wetan buahna meni meupeuy. Upami di jusnya. Eueuh blender atuh di dieu mah. Mohon ieu mah kitu. Eta mah teu aya kagungannya Pap di dieu mah nya da di leuweung. Tetangkalan liar kitu. Ya nya kira-kira da mah kitu we di leuweung mah. Keun isuk deui atunya urang teang. Tapi monyetna moal naon kitu Pap. Wah moal. Hartina maranehna nya moal naon kitu. Asal ulah diganggu. Nya sarua we jeung urang, jeung bangsa manusia Diana, nu kitu boga kahayang jeung boga kambung, malah bogaeun akal jeung pikiran ngan kacida minimna kitu. Pan cenah sato mah bogaeun akal sareng pikiran. Sato kasababna oge. Ye, moal manuk nyeun sayang anu sakitu hadena lamun manehna teu boga akal jeung pikiran. Ngan ceuk apa oge manehna mah cara pamikiranna kacida sempitna kitu Bu. Ukur pikeun dirina jeung dina lingkunganna bangsana wungkul. Moal anjing beunang diwarah atuh lamun manehna teu bogaeun pikiran mah. Moal monyet meta cara kitu lamun nyata manehna oge teu boga pikiran. Pikiran anu wungkul waya hubunganana jeung kahayang dirina sorangan Diana dibarengan ku rasa anu teu boga kanyaho teh gitu, teu bogaeun pikiran anu nunda, teu bogaeun pikiran mangsa datang gitu. Datangna pikiran anu minim teh sacara ngadadak nu aya hubunganana jeung pamaksudanana dina bangsana harita maranehna mah kitu. Naon anu kajadian ayeuna sababaraha detik we geus pohoeun deui kitu we. Terbatas sato mah. Eta mah naluri panginten Pap. Nah, bisa teu salah. Ngan anak ayeuna bisa nganyahwankeunana jeung bisa nitenanana. Tuh. Aya manuk tuh. Sampeurkeun. Kumaha coba kajadianana sok. Apa pamanya hiper atuh Pap? Nya eta we lanan pikiran. Taletik nepi ka beunangna. Eta pertanyaan tadi papa. Pertanyaan naon sababna pangna manehna hiber lamun disampeurkeun ku jelema. Jeung naon sababna lamun ditaheunan ku leugeut dina salah sahiji dahan kai kalawan teu asa-asa deui manehna terus eunteup kana eta dahan nepi ka teu bisaeun hiber deui. Keunak we taleugeut. Ruwet oge Pap. Tapi kawasna upami demotanna pasti kapendaknya Pap. Nya kita ge kitu kira-kira. Eta ge ceuk papa sanggeus papa sok ditenanana yo. Seperti monyetnya yo. Rek mentas ka sahiji walungan anu lega teh. Pareng monyetna kacida lobana ieu mah nya. Akhirna bisa oge maranehna mentas ku silih puntangan eta jeung baturana. Kitu Pap.
Nya. Weh garu gulayunan teh dina kai anu luhur teh selipun tangan. Kitu. Ngayun maneh nepi ka monyet anu panghandapna bisa nepi ka salah sahiji tangkai anu pangpanjangna. Teamwork eta teh. Naon pap? Teamwork. 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 Geus lah. Pokona mah kerja sama tim gitulah. Tapi ya buka teuing ari cek batur mah. Napsi-napsi kitu eta ge. Kudrat irodat sang alam ciptaan Allah Ta'ala yen pasang petana hewan kudu kitu nya kudu kitu kajadianana. Tapi pap, kumaha eta sabangsana hileut cacing, lentah, lauk, sareng sabangsana kumaha eta? Papa teu mikir nepi ka badinyana mah diana. Papa anu eleh Dokter Darwis seuri dina suka para wargi kaum dangu nya. Sanes kunaon rehna ningali Diana katembongna hegar-hegar. Upami kitu mah pap, umumna hewan teu bogaeun akal sareng pikiran, tapi aya oge anu bisa ngagunakeun akal sareng pikiranana nurutkeun kudratna, nurutkeun nalurina. Kitu pangintennya pap. Ya emang kitu dah teh. Lebah dia papa anu eleh mah. Nah kitu kajawab ku Diana sorangan, Pak. Cek Dokter Darwis ngalengkeun leungeunna kana cangkeng Diana tembong jigrahna. Sabot ngobrol di mana Dokter Darwis metakna satengah ngabebenjokeun ku basa-basi. Anu maksudna pikeun ngagumirakeun anu jadi putra nya nepi wae ka padobokanana. Gek Diana diuk dina kursi sedengkeun Dokter Darwis terus barang gawe nitenan hasil barang alana. Sarta dicatatkeun nurutkeun implengan pangartina anu aya. Tuluy Diana muka taregosna dipake nyusutan kesang anu renung dina tarang nong-nong anu sulah. Dina biwir panon anu kaririwed jeung dina beheungna nu gadona katarik ku eta. Ningali kitu Dokter Darwis ngarenghap deui. Rasa kasedih kaperih ati muncul deui. Tapi satekah pola ku anjeunna terus ditutupan supaya teu katingalieun ku putrana. Pap, ieu sadayana bade dikumahakeun? Cek Diana nyamperkeun nangtung gigireun bapana. Ieu kabeh bakal dipoe sinagaring Diana. Di mana geus garing mah rek digiling nepi ka lembut. Saterusna keur pupur hidup Diana. Cek bapana bari seuri anu beda ti tadi mangsa di jalan. Kadua dampaleungeun nganggusapan pipi Diana anu pareot kenyod. Iwati papa sareng Kang Darma anu bener-bener mikanya ka abdi. Abdi kacida bagjana hirup ayeuna di dieu pap. Margi tepih ti balarea anu bakal ngaraos rujiteun. Rujiteun upami ningali beungeut abdi anu kieu. Abdi sorangan embung ningali beungeut sorangan anu ngalangkang dina eunteng pap. Nya teu naon anaki anak papa teu naon. Yeuh papa di dieu rek terus berjuang pikeun kebahagiaan anjeun, pikeun nyugemakeun anjeun Diana. Kumaha upami teu nemu kagagalan papa? Sareng pasti gagalna pap. Eta mah kudrat ilahi. Papa tapi pantang menyerah. Juga tuh Diana mah geura kacai ieu sakalian ieu kumbah sing barasi ieu tah ieu tah. Nu mana pap? Ieu. Lain eta mah nangka atuh nangka dikumbah. Teu kudu dikumbah dipesek nangka mah. Tah ieu tah nu ieu. Oh mohon. Moal aya nu sumping ka dieu pap. Moal aya nu sumping. Pokona anu opatan teh ya. Di antara tinu opatan pap. Sanaos saur papa yen aranjeunna parantos diwartosan oge nambung rupina kana nu sabenerna mah teu acan aruningaeun pan. Moalna wayah kieu mah moal aya nu ka dieu. Sabab ku papa tos diomat-omatan yen lamun rek ka dieu kudu dina wanci haneut moyan kitu atawa wanci sore dina mangsa asar akhir nepi ka harieum beungeut. Kitu da teh. Ayeuna mah kakara jam 2 hartina moal aya sasaha nu ka dieu. Sok, naon? Kalawan dibarengan ku kabuledan hatena jeung percaya kana naon anu geus dicaritakeun ku bapana. Diana kaluar. Bras ka lawang dapur.
rek gumbah naon anu disodorkeun ku bapakna, sedangkan bapakna tatahar rek niupan seuneu pikeun ngasakan dahareun. Teu nyahoeun yen harita aya deui sapasang panon anu terus ngawaskeun ka diana mah. Ayana di satukangeun rungkun sisi leuweung tepung buruan. Diana tonggoy ngumbah sabang sadang daunan jeung akar-akaran. Diwadahan ku ayakan leutik tina kawat kerep. Kalawan kacidaan tebna eta sapasang panon teh terus ngawaskeunana bari teu ngiceup-ngiceup para wargi kumdangu. Sanggeus rengse bari jeung ngahariring, Diana asup deui ka dapur, nyampak bapana keur olah ngasakan dahareun keur sore. Bahan ramuan anu sakapanggih teh dibikeun ka bapana. Wah. Wangi, Pap. Seungit. Masak naon? Itu, ningali atuh pan papa teh kungsi ngiluan Master Chef Junior baheula. Aduh. Nya tuh. Seungit pan Naon eta teh? gulai dendeng peda. Tingali gulai dendeng peda tuh. Oh, nya pahingan seungit. Nya atuh. Peda beureum dikere da tuluy digule gitu. Buyatak nya, Pap. Nya buyatak tang tuh. Ieu atuh, Pap. Mangga ieu. Sarengkeun. Masak mah ku abdi we. Ieu we urus ku papah mah. Engke ku abdi tengetan. Wami parantos apal. Keun we ku abdi urusna. Papah mah tiasa ngurus anu sanesna. Jadi engke pada melan papa ringan. Cenah naon anak cenah naon atuh. Geus anjeun mah ulah sok boga pikiran anu cara-cara kitu nya. Sok tong roba pikiran. Oh, angguran mah hidup gerak reureuh cik sok aja dok sok. Tembal Dokter Darwis beri nyawal gado anakna anu ngelau ka jero. Emang bisa kitu eta? Pada beureum di gulai kitu? Bisa atuh. Bisanya? Bisa enek gitu. Sugan teh. Ya, sok lanjut. Atos Mang Tata. Nya sok. Sanes kitu, Pap. Tos sapentesna abdi ayeuna ngaladenan papa. Pepeuriheun waktos di kota abdi ngan wungkul nyesahkeun sadayana. Atuh ayeuna di dieu kalawan kacida leluasana abdi tiasa ngurus papa, ngurus tuangeuna, ngurus anggoan papa. Sareng sajabina deui. Tembal Diana bari terus nyagap naon anu keur dipagawe ku bapana. Menang sajongjongan, Dokter Darwis ngahulang bari ngekeuweuk ayakan kawat eusian ramuan. Delila manehna leos ka meja panjang. Didinya loba paparawotan. Gek anjeunna calik top kana alat kaca pembesar. Jepitan jeung sabangsana deui. Kalawan kacida taliti tur ati-ati, Dokter Darwis mariksaan eta bahan ramuan ku kaca pembesar model mikroskop pikeun nganyahoankeun aya hama atawa eueuhna. Diana jongjon masak nepi ka anggeusna, diakutan kana meja makan anu aya di tengah. Tah, ieu nya. Tabuh sabaraha, Pap? Cek manehna mencerong tonggong bapana. Ya. Hah? Oh, tabu opat jana. Tembal bapana nyelang ngilikan arloji tangana deker deui mariksaan eta ramuan. Upami kitu, tangtos salah saurang natinu opatan kedah ka dieu nya. Cek Diana terus ngojengkan ke pangkengna rek nyokot sapu tangan juru tiluna pikeun nutupan sirah jeung beungeutna. Pucung huel. Aya barang anu katinggalina buleud jabrik ku bulu. Lalaunan modong hoal saluareun jandela. Borelak, panon beborelakan. Wanguna teh buleud teu katingali bebodasna. Sorotna seukeut terus ngawaskeun ka Diana anu keur ngorehan bupet. Neangan sapu tangan parantina. Sanggeus kapanggih rap kumanehna dipake sirah nu buukna curiwis katut beungeutna kapindingan. Teu nyahoeun yen kana palang dada jandela aya opat-opat ramo kenca katuhuk anu buntang. Sapasang panon anu herang nyang heui di tengah-tengah. Ningali
polah diana kitu jentre sirah jabrig anu tembong semet panona teh unggut-unggutan. Manehna disada diana ngajenghok, manehna malik kareret kana jandela. Hah? Tolong! Tolong! Papa! Diana ngoceak, panon molotot ngawaskeun kana eta hulu jabrig jeung kana kadalapan ramo-ramo anu muntang kana jandela. Manehna undur-unduran. Dokter Darwis reuaseun, dina gerak anu kacida gancangna anjeunna nangtung kocengkang ka pangkengna anu lawangna paeuteung-euteung jeung lawang pangkeng Diana. Manehna nyokot bedil paranti morona, curelaat ka pangkeng Diana. Naon aja? Ada. Aya naon Diana? Cek anjeunna geumpeur beri nyakelan bedil paranti morona, siap pikeun ditembakeun. Ih, Papa! Cak dongengna! Euleuh para wargi kaum dangu. Rupina cag heula carios mojang bunian karangan Aki Balangan terang deui ka dieu. Kinten-kinten naon etah anu katinggal ku Diana teh para wargi kaum dangu. Mangga teras manco dina carios salajengna. Simkuring tekedat dadi hapunten kana sarupaning kakirangan sareng kalepatan dina medarkeun cariosna. Poh bilih aya nu kasabit nami nuju alit kasebat asma dewasa oge tempat eta mah mung kalersan bae sanes kaing aja-aja simkuring dadi hapunten. Mugi-mugi sakudah sakedikna sasieun sabanjeureun aya hikmah, aya mangpaat, utamina hiburan pangintennya tina sakur dongeng anu dipedar. Urang patepang dangu deui dina carios salajengna. Wilujeng lalason, wilujeng aktivitas deui kanu rehat panginten kitu. Simkuring sajamit mundur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bakto.